Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pambelan anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempatan sehingga urang tiasa patepung lawung pamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Sholawat sinareng salam mugi tetep kacurahkeun ka baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, itabiitna, sareng urang salaku umatna, mudah-mudahan kenging syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wastapun Iman Nuraini simkuring ngagem pancen janten panembu catur. Teu hilap ngahatur karuwun nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kasempatan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan kapramukaan di kalangan palajar. Ku kitu supados teu nyongkong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala kumaosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sataacan nincakana acara anu salajengna supados teu disaha-saha simkuring sedia nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Neni Trana MPD, anu kadua nyaeta Bapak Eja Suteja MPD. Wilujeng enjing Ibu Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Sumangga ka Ibu Neni Trana MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Neni Trana MPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Parantos katinggal ku urang kualitas kapramukaan di urang ngalaman kamunduran, tos tangtos deui dina kalangan palajar. Seueur pisan Kabeng Barat anu karandapan ku para palajar sareng pembina pramuka. Salami ieu teh para siswa ngadaskeun pramuka teh teori wungkul, padahal pramuka teh langkung lebet ka sistem kaulinan sabari diajar. Anu salajengna ka Bapak Eja Suteja MPD dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Eja Suteja MPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Pangajaran kapramukaan teh saleresna mah pikaresepeun ku margi tiasa gipuk sikep jeung karep siswa anu alus. Maka ti kitu urang sadaya kedah ngamajukeun kapramukaan di kalangan palajar. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna simkuring bade ngawatesan pamilon nu bade tumaros. Manukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun pataresanana kedah ngajukeun pananganna teras nyebatkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Waren anu atos ngadugikeun pataresanana. Pataresanana kirang langkung ngeunaan kumaha carana urang ngamajukeun kapramukaan di kalangan palajar. Sumangga ka Bapak Eja Suteja MPD kanggo ngawalar pataresanana. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawalar pataresan ti Orin. Isi walaranna nyaeta urang kedah aktif dina kagiatan pramuka sareng dina kagiatanna urang kedah tiasa nyiptakeun suasana anu serius tapi tetep santai. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panembu catur sareng sapara kanca nedadi hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripolos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.